jeung siang bari abah sadayana. Ya abah nuju ngarawat kemang supados teu marawat ieu kemang ku abah. Nah, cenah asal kieu janten kieu tuh terus ngarang-rangan seep. Tuh. Nya itu dipetikan pucukna simpen kana cai da itu abah teh saja. Pantas ongkoh dapatkan kana cai bisa pisan disimpan di dia seperti nu garantung duh. Eta contohna garantung pembibitan simpen di dinya. Terus bijir akal alihkeun deui kana polybag kana pot kana naon eta. Kejantona sapertos karieu tuh. Iya nya. Ieu teh naon lah pokok deui eueuh teh bating ngarata apa anu garantung. Tadi pipir di dinya eta rambut juri kita tinggali eta rambut kunti tuh digaling gitu ngamanya. Mami itu proses aja apa merasa ngagarantung gantung lah. Mengambil beli priyogi kemang di abah seueur. Komen ke pemirsa, komen. Oh, komen non bilih priyogi bibit kemang miana jeung miani di abah seueur. Mangga cobi ke kebon abah ya taman abah. Ulah hoyong dijajabkeun we tebih. Ulah hoyong dijajabkeun lah. Apa aya cakap lain salah abah teh. Silaturahminya bah. Nya, oke lah tadi eta. Aya lah sebetulna mah tuh dipipir dicuru kok ditu aja dipayun aya ngancang-ngancang ke mau dicara teh abah teh tuh. Bohong kita pemirsa seueur. Omset ieu. Ieu omset tangga-tangga 10-an tahun. Jadi kan pegawai laki-laki mah ngerti dia pada nyantai kan di aja abah teh kan paman enak banyak anak luhur tangga cangkei itu pada pipir bumi sanos bumina butuh tapi tamana nikmat gitu kamari ninggal kebon huinya bah hui ya wah bisa bah kebon hui teh bah eta teh nu batu eta teh nu batu kebon hui teh ari mah asli nu abah ieu mah asli mah pipir bumi nyari pantas we rambut teh pantas ku abah kusaha deui gitu. Leres bah. Nya aya-ayana we ditapal-tapalkeun. Paras teh ieu teh lah naon gersang. Paminingal kemang-kemang panas segar gitu. Dengan warna-warni, komuningal anu ieu mah warna-warni anu beureum, aya nu ungu nya. Aduh eta dina. Nu beureum gambar Soekarno geuning mah. Pasti kadinya. Eta nih si rambut mantap merah begini itu bah prosesnya teh lama bah hoyong kitu bah tegak rampang tinggal abah juga tengah naon ya atas sabaraha bulan segede kieu we naon teh banyak ada sapi ai manusia mah sakur tiasa nancapkeun hungkul kan kana nu nganangtung mah jadikeun mah anu kagunganna nanya sing sabar eta kudu kaos sing sabar ngereje we tapi jadi gitu tuh sila sana teh yeuna hungkul batangna tancapkeun iseng pikeun alhamdulillah ayanya komo mun diurus dirawat terus langsung saetu aya bari anu kieu sok dipupuk bah atawa kumaha bah iya tuh dipupuk atuh pertama abah mah nya pake pupuk kanang taneuh pupuk kanang abah mah capkeun nya ka dieuna mah aya nu dipupuk aya nu abah mah kumahanya di kadang-kadang pernah dipupuk kieu nya ulah salami lah. Ari disiramna atau diceborna tiap hari bah? Memang harusnya tiap hari. Kamu cuma kalau mah kudu siap hari tuh dekat cebor tuh lembut. Tuh dekat cebor dah gitu tuh lembut. Nah, oh iya bener. Itu dekat cebor tadi tadi kari. Tapi eta nu ka cebor mah henteu nya. Iya. Upami jami mah hoyong eueut. Di mana pan eta teh panyeborang teh bah teh. Tadi kirang cai nu kieu mah kadah basih wae gitu. Aya mah kieu bah hejo hungkul bah. Nah, ieu hejonya duka miana naon lah. Tapi jenisnya miana keneh kitu bah. Itu bangsa miana ieu semua, ieu saja miana. Yang miana duka miana na abah teh arapa, teu ngapalkeun. Nah, ieu pembibitan di handap itu ieu indukna, tah ieu bibitna tuh. Bener. Tuh eta mah kitu deh banyak miana teh teu buleud. Teu siga nu ieu. Beda. Anu teh kayak itu botol itu ageng. Ini lah mau rada kapoe, mah rada bodas kita biji ya, yang mau hidup diem,
Tah pemirsa lamun katen abah kapipirnya omat ulah nu dipayun. Katen abah pemirsanya. Aya gaduh jan abah puguh gaduh jana bohol hom moal patos gitu disihunkeun. Soalnya di anu dipayun mah teu sasae kieu pemirsa tah. Ieu mah kuat kasalalagar sararae gitu. Di pangker mah Bener disebutkeun. umat ka dieu tah nyandak nu dipangker ulah nu dipayun mah. Payuna mah. Dipayuna mah. Nu dipangker langkung awis. Dipangker langkung awis. Nu dipayuna mah. Tuh tinggal itu buka kemang ngaram aja gitu. Tuh wah segala aya kieu. Dua warna. Tuh naon eta mah kitu deui. Kan bukan naon lah. Seueur lah batu. Abah mah teu seueur nu teu terang namina tapi gaduh. Nah, gitu. Resep mangkeun. Kan ai namina mah teh arapa, kumaha nu arapa we teh nyebat, kumaha nu nyebat teh lah. Nya. Lain resep mah oh ieu nya sampe. Ya masih. Ya teh abah mah nyawa teh sayang engang we teh nyebat. Baiklah sementawis mah sayang engang. Sok atuh pemirsa naon can nu kieu Ya, ye. teh kayak irungan teh. Si kribo teh ya beli itu. Tuh ngali. Abah bingung cenah naon nu kieu teh. Misalnya Sayang engang lah sementawis mah. gitu. Ah kitu panggil pemirsa nya banyak. Ya, gitu. Ya, abah Amang kade lah. ya. Bade meser mas, tapi nu nganjuk mah mentong ah. Tapi dah abah mah bager sakade pasti dibagi lah. Anakna Asalnya anak ye we. si Samsu. Tahu sih we. Kopai. Komo ima Wayah kieu mah. kopai mah walah. Kopimu kopi kita. Iya. Ayo banyak ya, ayo. Di antos.